fa inna jahannama jazaukum. Ulu aya hiji tempat nu namina jahan eta dina tafsir oge disebutkeun jahanam ku Allah diciptakeun salami 3000 tahun. Sabaraha tahun cenah? Wow, sabaraha? 3000 tahun. 1000 tahun ku Allah dihurungkeun nepi ka teu nyesa kajaba warna beureum seuneut. Ngagedur salami 1000 tahun. Panasna teu kaukur ku panasna nu aya di dunia. 1000 tahun sabada warna beureum seuneut ku Allah ditarikan hawa panasna nepi ka eta seuneut warnana bodas. 1000 tahun sabadana ku Allah tina warna bodas deui diganti ruhak nu warnana hideung nu panasna ribuan kali lipat tina panas nu warna beureum di awal. Jang saha taros anu nungguanana jahanam teh ditungguan ku hiji malaikat namina malaikat Malik. Algojona aya salapan tiap panto ditungguan ku sane salapan 18 algojo nu algojona namina Jabaniyah. Setiap makhluk nu rek asup ka neraka jahanam seber jeroanana geus kaburu ancur ningali pamenteun malaikat Jabaniyah komo mun lebet kana neraka jahan sahatea abawas takbar sahatea nu putus asa jeung bingung tina kudrot jeung irodat Gusti Allah. Sahatea nu mung hade betah dina goreng. Sahatea man tabi'a iblis setiap jalma nu nuturkeun sikap jeung perilaku iblis. Atulah lebaran gesok aya diskon. Tahun baru kamari ribut di AP parebut diskon. Aya diskon teu siksa jahanam jazaa'am maufuro kade. Ulah tuwar-tawar geus di akhirat hese nawar. Nu mawi simbutan kagorengan ku kahadean. Da rumah sadiri teu daek hade akhlak atuh salah sate niatan we ngiparatan da rumah sadiri amal teh can pantes jadi pahala atuh pangaosan teh niatan we molester amal supaya pantas jadi pahala. Teu kaharti ngaji teh atuh aya buru-buru i'tikaf sabot gek di dieu nawaitu an a'takifa fi hadal masjid taqarruban ilallah. Da anger teu kaharti sok kalah bingung. Alaikum bimujalasatil ulama, berusaha mujalasah calik produktif ulah muqaadah calik teu produktif teu jadi naon kalah nulis